Assalamualaikum Ceng, calager. Mudah-mudahan calager lah kabeh ulah nu gering sing calager heuh. Betul. Tah ayeuna kami keur masih aya kene di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, Ceng. Yo icoy, tah ayeuna teh kami keur aya di alun-alun Yogyakarta. Alun-alun utaranya. Alun-alun utara. Aya di jalan alun-alun utara kota Jogja. Tah ayeuna teh beuteung geus mulai ngarebek ya. Tadi Geus kesalahan kudu di kamar dahar. cicing wae. Geus kudu dahar deui, ayeuna teh lamun beuteung teu lapar mah da moal dahar heuh. Ku sabab beuteung lapar da kudu dahar. Nah, terus di dia tempatnya anjing loba anjing Asik euy bener euy. Karena urang ieu panon teu Lamun teu aya pandemi kieu ieu tempat pasti aduh Bakal leuwih rame nya. suasanana leuwih Bakal leuwih rame, rame leuwih kieu. ngareuna, leuwih mantep lah. Tapi ku sabab musim pandemi kieu rada ati isin saeutik. Tapi masih kena rame tapi kondusif. Ayeuna urang teh angan dahar di dia anu kira-kira nangeuna aya balad nyenyo anu ngarekomenkeun dahar di Bakmi Pak Pele. Cenah mah ngeunah eta teh. Loba orang Sunda datang kadinya sebab rasana cocok di lidah orang Sunda. Anjing pokoknya. Heeh. Nah, enak penasaran lah orang langsung cobaannya. Bakmi Pak Pele langsung. Ah, Ceng. Iya. Urang geus di bakmi Pak Pele. Oh, cara pemasakan Ceng masih tradisional. Ya, boleh. Tapi minumnya harus sana ya, Cengayu. Yo, si A ini keur pesen. Tah ayeuna kami erek pesen bakmi godog nyemek. Memek. Nyemek. Oh, nyemek. Dua. Jadi ada teh bakmi kuah jo. Mentenya homa. Bakmi kuah. Orang cobaan bakmi godog nyemek. Boleh. Ceng, anjing tuh buat cara masaknya tuh. Lung, aing teuing ka mana? Teuing asup teuing henteu. Oh. Jadi sekali masak teh aya opat katel, Ceng, terus aya opat tungku. Cara ngabumbuanan anjing lung, teuing asup teuing henteu eta teh. Oh. Mantap, Ceng, mantap. Jadi ngesli hei ya pemain. Anjing kali Ceng, mau eleh kusep. Mantap. Kurang tanya, Pak, jualan udah tahun berapa? 82 ini. Nah, jadi jualan Ceng di tahun 1882. Mantap. Pak, pelenya yang mana, Pak? Bapaknya belum keluar ini. Oh, yang punyanya belum keluar ya? Ceng masih tradisional pisan mantap. Woi, tah Ceng datang oge akhirna geus lila ngadaguan anjir beuteung geus ngarebek heueuh. Tundus nih. Geus tunduh akhirna datang oge bakmi godog nyemek. Orang cobaannya kumaha rasana. Nyemek teh naon, Ceng? Jadi nyemeknya semacam jadi kita non teh buyatak kieu meureunnya. Anjing. Bener. Buyatak Ceng tah. Sok terjemahkeun anjing orang Sunda lah. Buyatak teh naon? Jadi cengek teh mah kudu nyengekan sorangan. Jika mie rebus biasa, pedah make daging hayam lah, nggak usah jika mie rebus biasa we nya. Kan ladana sugan teh make Jadi itu ladana. bakmi Jawa. Nah, sugan teh ladana make naon sugan teh make sambal Langsung biasa gitu kan. Aipek make cengek kieu. Biasa sarua lah juga di imah juga make mie. Orang cobaannya. Ieu naon ieu ngaranna? Acar teh meureun. Oh iya acar biasa Ceng, cuka. Bang cobaan. Jadi
Ieu lain mie KB euy aya bihunan ceng. Ya. Mbok. Kalau tuh nying kan cobaan. Aya eta tempo teh lain mie hungkul bihun oge. Oh heeh. Mie bihun endog hayam. Mun dieu teh babawangan. Babawangan ceng. Pada intinya mah si sarua lah jeung mie rebus biasanya di imahnya. Jadi dia jika mie goreng, mie godog tek-tek gitu nu. Oh, heeh, bener. Anu di panggung, anu baheula mah di panggulnya. Tah, jika mie kitu lah ceng. Ya urang cobaan lah kita ceng. Yo konco tong rupak. Kuatkeun. Goblok macam ceng. Maceng rasana ceng. Bakmi godog ieu teh lokasina di alun-alun ya. Di Alun-alun utara ceng. Alun-alun utara. Sebelah sebelah ujung pojok. Namun mana ti arah Malioboro lurus terus, keraton lurus terus ke mangnya alun-alun. Langsung belok kirinya. Ya. Lurus terus. Arah paling mah tanyakeun we. Namun cek urang mah ieu kurang asin. Kurang kuat lah. Soalnya beureunya leta orang Sunda mah nya masuk anu gurih-gurihnya, masuk nu gurih-gurihnya. Anu aya hanyir naonnya tina naonnya? Tina endog. Endogna juga endog merinya. Heeh nya. Endog meri tadi ka tempatnya. Heuh anu dikocokkeunana. Jadi dikocokkeunana endog meri cing. Ayeuna mah endog, ayeuna endog hayam meureunnya. Menurut urang mah hanya bingung aing. Baik wae sih, Jadi menurut orang anu menarikna di dieu teh naon cing-cing. Cara pembuatan ananya. Jadi si tungku teh aya opat siti katel di luhurna cing caritana teh. Kan gawe na teh kerja samanya. Resepna teh. Anu dua gegeberan anu hiji ngabumbuan anjing ngabumbuan ti jarak jauh. Bumbu teh di alung bener. Tapi asup anjing. Asup kana katel. Aing teh. Eta cing. Jadi bumbu, mie, ojong, engkol segala macam alung-alungkeun itu karena tapi asup ceng anjing juara lah. Halo, cengnya kagegel ceng. Ceng ada ceng. Ceng kagegel. Jadi keur marane anu keur aya di kota Jogja, keur ulin ke Jogja. Turun yang ngendahareun naon anu kira-kira khas, bisa jadi pilihan ieu. Bener. Salah satu rekomen Karena bakmi kuliner Jogja. Bisi bosan ya. Memang di Jogja bakmi. Lain bisi bosan gudeg gitunya. Terus dahar sangu. Dahar ieu meunah. Ngeunah lah lumayan lah ceng lah. Henteu nya. Kumanya lamun dinilai ku urang ieu 70. Muncul didinya kumaha? Kurang mah 80. Ya. Tah si hayam teh hayam kaling sih nama. Jika mah kaling. Hayam kaling. Soalna teksturnya beda, ceng. Bedanya? Nya bedanya. Tapi selera lah nya. Sok we recommended ya. Buktina orang beak ya sebenarnya. Sarua recommended lah ya yang marane mun kabingungan bosen dahar sangunya bisa ka dieu. Kangesan. Harga ieu can nyaho mah ya harga teh lah cobaan orang temponya. Di video di akhir babayar hargana sabarahan bisa ditempo. Lah kitu nya ceng episode ayeuna di bakmi Pak Pele. Urang geus beak dahar ieu. Pasti bisa ngomong naon deui ngeunah lah. Panama kudu cobaan mau maneh ka Jogja. Kepanggih deui di channel video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Orang babayar orang tanya sabaraheun. Berapa Mas? Ya, mari sama saya. Oh, sana. Sih, mogok, Bos. Nah.
Ya. Minimal 2 itu 44.000. Pakai minum Teh tawar. 1, 2, 46. Semuanya. Nah, Berarti satu porsinya berapa, Mas? 22.000. Nah, jadi saporsi nate mie nyemek ieu teh 22.000, Ceng. Kalau teh tawar berapa? Namun teh tawar 1.000-an, Ceng. Ini. Cukup sekian video ti urang ayeuna. Terima kasih, Bos. Tong poho. Oke. Yuk sama-sama Mas. Tong poho di komen, like, share jeung subscribe. Follow ke Instagram @nyo_ceng. Dadah. Standar dari sini ya.